Mbak kemana dia neng mah? Di telepon tuh diangkat, SMS tuh dibales. Uyang ya. Aduh, bos teh nemen-nemen teuing. Karek jagat geus lebaran, kita nagih ka Mak Ijot. Jelema-jelema eta masuk nyerek kanan wae lamun teu beunang teh. Panas deui. Wo, Naon, Bun? Mak Ijot mana? Buka buka si isuk, angin angan. Kemana? Teuing. Eueuh, Allah. bos teh. Eueuh jagat Mak Ijot na di. Ayo Mak Ijot teh. Wah, Kemana Mak Ijot? buka ti isuk mangkat. Aduh. Bener eueuh. Coba ka dieu ka hijina. Are yang Mak Ijot, Mak. Maidot nanti suka eueuh nyumput. Kemana nya? Ngaduka ama manana ngasak buka kumaha. Abah, ningalian teh. Ya. Ada aprok besoknya. Para rusing di imah wae teh. Boga anak teh inget ka indung. Salakin. Teu balik-balik ngalaan wae belut. Kaduhung aing kawin jeung tukang belut. Baheula boga salaki jeung tukang beca, gegebegan wae ari peuting. Ari sare bareng aing dijejekan wae ngalindur jigana mah jiga nyit beca. Ya Allah. Dasar nasib. Kudu kumaha ieu teh urang teh. Di imah pusing. Di dieu tambah pusing geuning. Aing sare wae meuyang ge ngareukeun. Capek, wae pusing. Itu saya sih no goreng. Mak Ijot juga nama. Bagan. Mak, udang, Mak. Mak. Buset, udah sasi. Geram. Mak, Naon? minta duit. Naon? Mama budeg dari minta duit. Sumpahkeun budeg. Itu tuh ulah. Minta duit atuh. Itu bukan duit. Geus tong minta duit. Men ge kieu wae. Tu dahar. Jeung naon? Jeung kulub. Teu teu beuki. Ieu ngeun aya mah kulubna. Gelum daun. Kulub kaleci. Sayang. Ya anu mah kieu wae. Oh, naon? Beusi aya anu neangan emak. Bejakeun gitu. Henteu amprok jeung Mak Ijot mah henteu amprok we begitu heuh. Heeh. Aing erek nyumput heula. Bising aya nu nagih hutang. Heeh geus cicing di dieu. Santai heulan di dieu. Aduh. Kade beusi poho heuh. Heeh. Lamun anu nanyakeun eueuh kitu. Heeh. Heeh. Aduh, geus ka ujung berung, teu panggih-panggih. Budak teh. Budak sae ta? Sampeurkeun wae gitu. Woi, Mana abul? arek ka Mak Ijot, Emang arek naon? arek mere duit. Duit? Kos kieu? Heeh. Ka Mak Ijot? Mak Ijot aya weuh. Aing aya. Mak, aing aya diisuk di teteang-teangan. Oh, puga aing geus sono kasih hayang amprok. Aduh, bagernya jang. Rek mere, Mere naon jang? mere tagihan sendok. Nya mere duit. Nya teu jadi. Sanu ngobobodo ieu teh. Tah, Tah. kurang mah dan teu. Tah. Ya, di dia. Nanggus asa rek balik ah. Duit teh naon? Heeh, 6. Balik mah. Kade poho, popoean besi hujan angkatannya. Heeh. Sebenarnya aya naon? Di dia, ambe enak. Yuk. Ngagice. Oh, gitu.
Aya naon sabarna aya naon? Sebenarnya mah urang geerakeun ka dieu teh nagih ka mak teh. Era kumaha? Arek nagih lebaran keneh. Heeh, terus Parintah bos ieu mah, langsung ti pusat ieu mah bos. bos pusat, Ieu mah wayahna we, ti bos Naon? pusat. pusat Ti bos pusat. anu luhur-luhur gitu. Sanes, Maksudna, ti bos pusat. bos pusat teh bos naon? Bos pusat. Naon? Jadi wayahna kudu bayar bos pusat teh. Oh, Ah. ari pusat teh elang jelema. Arana bos pusat. Asugan aing teh bos pusat bos. Iya, bos pangluhurna. Oh, Oh, si pusat bos ya. si pusat. Kumaha tah? Apal meureun mage. Heeh. Ditanagi urang. Nu kamari teh ya. Bejakeun we ka bos maneh. Can boga pake mayarna kitu. Coba bos oge teh ayeuna. Rek mayar make naon wa ayeuna mah? Suang kemanakeun? Eueuh, pan suung ku si Jarwo. Kemana? Si Jarwo yang meuli seblak. Ini jualnya ya? Heeh. Oh. Jabah yang meuli seblak nanti seblak ceker. Aih, ceker naon gitu, ceker ayam? Lain, Ceker naon? ceker gajah. Buset. Gede pisan. Apal meureun. Nyapal atuh. Heuh mantak eta. Tadi nama ieu boga suung teh Oh. pakeur mayar ka bos maneh. Kasih pusat. Heeh. Nya ayeuna mah nya kumaha atuh nya sorangan pan amang maneh can balik-balik ayeuna oge. Ka mana keneh? Masih kene ngurak amang maneh teh beuki ngurak pisan. Ieu ari kudu ngomong mak teh kuat. Nah, kumaha nya? Mun bisa mah heuh hayang ngeusan jeung amang maneh teh rumah tangga teh tapi heuh anak geus raweuy pan nyawa sorangan incu loba mak teh. Rek ngeusan mak teh geus kolot nyawa sorangan meureun maneh oge. Sedih ari kudu ngomong mah. Lain, Mak. Kela dipotong sakeudeung. Emak teh entong geusan. Naon? Kalau menggeusan jeung si Amang eta moal meunang deui. Dan masalahna mah ku nyeri hate, mak Ku nyeri hatena. Heeh. Coba bayangkeun lebaran teu balik. Heeh. Ayeuna ngalak belut teu meunang-meunang, duka belut naon cek aing oge pan. Aya si pusat masih lengoh, Masih, Mak. eta teh kawalat ti aing. Eta teh. Heeh. Kumaha tah? Heuh. Basi aing kudu carita mah kieu ya. Aing teh sajarana baheula jeung si pusat teh. Si pusat teh mun aing liwat teu isuk teu sore, mun aing liwat teh si pusat teh mending udag-udag wae. Bogoheun. Lain. Naon? Mas teh eta teh nagih. Ulah geutang ka Mak. Nya bogoheun ka aing teh, ari kudu nyaho mah. Baheula mah si pusat mereka aing Yo asal isuk amprok jeung si pusat manehna serenge. Beurang amprok deui jeung aing si pusat teh seuri nyerenge. Sore amprok deui jeung aing si pusat teh seuri nyerenge. Kunaon nepi ka 4 bulan nyerenge wae teh cager-cager. Kunaon kitu? Stres juga nama. Yo dengekeun. Baheula mah nu resep ka aing teh loba. Saha? Yo aya supir bajai, Heeh. terus na pangsiunan hansip, Nya. terus aya deui supir beko. Aneh kabeh teu resep. Kunaon? Si apal supir beko, Heeh. paur engke lamun geus rumah tangga pasti aing dikeruk. Di mananya? Nya ka akar-akarna be aku supir beko mah. Oh, ge geuning Mak. Heeh, tah ayeuna mah kieu bul heueuh. Heeh. Bejakeun wae ka si pusat, Heeh. aing can bisa mayar wayahna minta tempo lah. Nyantos lah kayak gitu. Mak. Tempo 8 tahun deui we mah. Buset. Gila teuing, Mak. Nya cek aing mah sakedeung sakitu teh bul. Kayak urang nu jadi bebanna. Tita nagi di ka emak, nagi di ka emak. Lamun emak nangorak keneh mah teu naon rek dibogohan ku urang atuh. Kumaha lamun urang badami bul. Badamina Ya. Maneh boga duit teu? boga. Loba ieu tas. Tah, aing jeung 50.000. Apaan ieu nu bos? Heuh geus kieu wae mah duit maneh pribadi boga teu? Boga di kantong gitu urang mah. Coba aing jeung. Jang naon? Enggeus sok ka dieu urang badami. Supaya aing pereleto di udag-udag ku si pusat. Tidak naon. Ye. Yo ilaha illallah ieu mah saeutik atuh moal mahi. Kan aing hutang sabaraha? 4 jutaan. Tuh 4 juta, jadi kan 10.000. Yang satu dia tambahan deui geus bawa tak kabeh Ah, tah. Bawa kabeh. ieu wae ayeuna mah. Kumaha tuh? Tah urang badami teh kieu Bu supaya maneh entong pusing. Heeh. Aing oge teu pusing teh di udag-udag ku si pusat. Ya, kieu. Tah, sok aing mah ieu kieu mayar panjerna we heula ka maneh. Heeh. Nya. Teu naon gitu mah. Ke si pusat. Heeh. Ya, aing mayar. Mayar Ingat ya aing mayar ye. Mayar. Tah aing mayar ieu ka maneh. Tah. Sakieu we nya. Heeh. Kela atuh. Tah.
Nah, berarti geus kitu tah. Heeh. Jadi mana teu pusing dicarikan ku bos. Bener maneh. euy. Kan? Itu pusing teuing, rada stres aing kantor euy. Heuh, pasti Di atuh. pusat. Lamun ngobrol di kamar jeung emak mah beres sih urusan teh. Nyanyi saya mah kitu Pinter nya. dia mah pinter. Heeh. Jadi teu rugi urang ya. Nya sok. Aduh. Eta. Eta bayar ke si pusat. Heeh. Bejakeun kreditan aing teh Bayar ya. pokona we nya. Heeh, gampang bunga nama engke Yang gitu nya. biar dikataskeun berarti nya Heeh. di kantong ya. Heeh, gitu. Nah, Nah. Beres kan? beres ya gitu mah tadi ya tuh tong baru ke kos gitu lah. Lah, manehna tuh ngomong-ngomong kita tadi ngomong-ngomong mah, boga duit kitu mah ya urang. Bareng ke urang teh dijelaskeun ka maneh supaya perele persoalan. Henteu. Tah ieu ge sesalaman beres ye. Kahela Naon? leungeunna corona. Ih, korong wungkul meureun lain corona. Cukup bancan. Enggeus. Heeh, kitu nya. Nah, beres. Bejakeun tinggal bungana doang. Siap. Pokona mah anggeus heeh, beres. Tak kitu. Aduh. Ah. Balik ya, Mak. Heeh, nam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar si cabul. Untung aing jenius. Anu ngajak aing, manehna ditagih dicarekanan ku si pusat, manehna ongko anu rugi. Aduh. Alhamdulillah nagih kanu rese teh. Menang oge. Dari cari kanan ku si pusat. Aing rek meuli es kalapa. Kala. Duit aing ka mana? Oh. Duit mana ieu? Tuh. Oh. Duit. Kemana? Duit aing ieu. Hanas geus dicoret. Jang bayar hutang. Si Mak. Kemana si Mak? Mau geus katipu di wae ku Mak Ijot. Mana Mak? Aduh.